ba urang gitu geus lapar. Sugan we di dieu cenah beja mah ecek batur. Ci itoh teh keur dagang baso di ditu. Ai beja cek beja mah aki baca jaho lamun can kajahoan ku aki sorangan. Ya. Hayang jaho aki teh hayang jasaan cenah baso teh baso tulang teh cenah nya. Nu kumaha disebut baso tulang teh da aki baca nyaho. Wah itu buah-buah tulang-tulang daun tulang-tulang taleng. Sieun soten tulang Kang Nunu we digodong ku Cito. Aduh, geun hayang jauh hayang ngasaan baso tulang Cito anu majar dagangna teh cenah di kebon kembang. Jalan nu ka pasantren. Ya, anu ka juru maya anu ka bauye. Hi, totogan eta pisan dagangna teh cenah tuh nu kahandap. Tuh nu kahandap maka dituduk ka pondok pasantren. Ya, tah ieu mah nu kabelah ditu cenah Cito mah dagangna teh nya. Cenah teh nya teh aya nang awi, nya eta randa geulis teh. Juga we ka bagian randana. Aki teh itu ke perebutan wae aki teh jeung Kang Dedi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terutama Kang Yudi. Aya nu hayeungeun pisan teh nyata Kang Nunu. Piraku ye ke aki buat dibogoheun. Sombong amat. Ayo jampurkeun ka tempat baso tulangna Cito. Tuh geuning geus katingali. Ya geus katingali jalanna teh jeung lebah-lebahna nu dagangna teh. Tuh geuning jiga nama belah ditu tuh anu keur dariuk Cito teh. Aduh bener rame nya. Rame ti dieu. Majar loba monyet ti dieu. Ulah dibake kong dia ku Kang Nunu. Ayo. Geuning ieu tempat dagangna Cito teh. Geun hayang jauh rek disampeurkeun ku aki. Itu keur dagang naon? Aduh, geuning Cito teh ti dieu dagangna. La ilaha illallah Muhammad. Assalamualaikum Cito. Waalaikumsalam. Aki. Assalamualaikum Cito. Geuning Cito di dieu. Ya. Aduh, itu keur mambaso Enak kieu. banget ini basonya. Pesan satu buat di rumah satu, di sini Satu. Oh iya. Nih. Di bulan mana Cito dagangna? Basonya. Biarin, ayo makan. Cito. Ya aki mana atuh aki teh yang ngasahan baso Cito. Sabaraha bungkus Aki? Rek dipincuk, rek dibungkus ke kanyeun. Aduh. Sekalian meulina 5 bungkus. Keur diimah, keur incu. Ayo. Boga incu. Ya. Sekalian ulah meuli hiji-hiji 5. Di dieu hiji, tak ieu traktiran tah. Ieu aki teh rek pesen aki teh boga anak incu 5 siki. Oh, mana sih si etana? Saya sabaraha duit ya kira-kira na Cito samangkokna? Samangkokna murah ngan 10.000. 10.000. Aduh, kami tating nah naon-naon itu naon-naon. Ya jeroana teh ya tulang taleng, jeung baso nu bringkil tah anu kosi aki boga dihandap. Bisa wae Cito mah. Ngali tuh mantep tuh tah. Ye teh komo ieu anu jejendirna ieu tah anu kos anu boga si aki tah. Renyah teh renyah. Tulang-tulangna ya tulangna. Renyah banget ya. Meni gurinyong. Tulang-tulangna ya Cek. Tulangna aya, tulangna ai tulangna geus beak pisan. Da aki mah boga darah tinggi teh kade tulangna tulang naon ieu? Ih, lain tulang embek, ieu mah tulang sapoy. Sapi gitu. Sapoy. Sapi. Eta anu ngaranna anu aya buntut nahan kacir-kaciran anu bule-bule nang teh.
Eta teh sapi, daging Tuh, sapi. eta sapi. Lamun dipiringna jadi sapiring cai to. Tah tingali juga anu jika anu boga si aki ieu tah. Itu aki mah coklat. Aya wae heureun cai to. Lamun tukang Dedi belewung. Jika anu si aki mah bulenong. Dibedakan beureunh le. Tah teh mah tah. Aduh, beuni raoseun kieu, ieu teh tempatna cai to. Nyameureun ieu mah tempatna ge negla. Di mana itu mejana di mana? Ieu anu pesantren Bah Uye teh, Bah Uye. Jalan nu kahandap ke pesantren teh. Anu ria jatur jurumia. Eta. Mantap bener tidinya mah cai to. Ieu meuning ngeunah banget ki ieu. Aduh, aki menikah bita. Meni molotot teh ceu itu ieu. Meni cengar nu tadina tundu, nu tadina hayang ngerek jadi cengar kieu. Ayeuna mah berarti kieu anak-anak aki, inju-inju aki anu di mana bae anu geus pernah ningali nonton video oceh itu. Ya. Sok narongkap wae ka dieu nya ka Cito bilih palai baso tulang. Murah meriah. Murah meriah. 10.000 ge. Samangkok medeg. Samangkok medang. Terus ieuna gerinyoy. Aya baso tulang teh nya. Komo anu meuli nasi aki mah nampona meuni kasep. Tapi na teh geus bararodas kitu ki. Iya ibu ade teh lain ieu. Ieu teh ieu janda ki. Aduh janda. Aduh. Enggak beneran janda mah. Iya aki oge duda koplok duda kolot. Usaha ieu. Ieu Ibu Sarip. Ibu Santi. Anu gaduh wilayah di Cikampek. Anu gaduh wilayah kerajaan teh ieu meureun aja. Muhun Ibu Santi. Aduh meuni manis, meuni senyum eta seuri. Aduh. Neng pamesenkeun ieu cenah 5 Si bungkus. Aki pamesenkeun nya 5 bungkus. Nya 5 bungkus kedek ayak incu putu Aki lalapare hayang baso tulang. Keun sama ku Aki rek digiringkeun mesin hayang baso tulang mah mangkat we ka Deka Cito di kebon kembang jalanana nya. Jalan anu ka pondok pesantren Abah Uye. Ieu tulangna oge ieu. Ieu nagen teu liat teu naon ieu meuni empuk pisan. Kos bolu teh jiga anu ngahakan bolu. Coba Aki ngasaan atuh malah atuh jeung Aki aya ngasaan ngeunah teu na. Ber aku urut ceu itu dae ki. Kebeusin kapelet. Ngeunaheun ni sakieu ada riuna Cito. Tempat ngademna ti dieu ngeunaheun pisan. Aki ge betah ti dieu teh jigana mah. Nginumna teh manis. Teh manis. Nu aya di ditu tuh. Murah meriah 5.000. Ieu ibu ade tosep sabaraha mangkok? 2 mangkok. 2 mangkok. Ibu Sandi tosep sabaraha mangkok? 2 mangkok. 1 mangkok. Ieu di palimana itu mejana? Itu mejana tuh di sisi jalan. Biasa ki masih merintis ki. Si Aki mesen 5 bungkus cenah Neng. Sing ngeunah Neng, sing loba.
Si to ya akhirnya son heula baso nangin nanti. Nya meureun aki ngeuna guri-guri nyoy. Komo anu jejendilna dua mah kajiga bobogan si aki herang. Bisa wae aja. Itu samangkok teh sabaraha duit kira-kira lucu. 10.000 aki. Aki teh budak sugan. Aduh, naik banget 10.000 teh ieu mah warang kira-kira lama Cito. Nah, Warang. nyamorun. Yo, isukernya geus lari 10 mangkok. Tadi beurang abah uye teh anu boga pasanten ieu 10 mangkok. Terus tadi deui anu 5 mangkok. Terus ayeuna si aki salut eta mungkus 5 mangkok. Iya lada tinggi. Lada tinggi aki mun dipanas ieu bibir aki. Nginum aki nginum. Hayang nginum heula aki teh ieu. Aduh. Lada tinggi bae. Lada apa randa? Jadi rada budak ieu ambrok jeung aki-aki teh. Nuh dan tu cerita Jeung geus nyaraosan basonya jeung tadi geus pesen tadi 5 mangkok geus dibawa. Geus diantirkeun. 5 mangkok teh berarti 50.000 mun nya ceuk. 50.000 murah. Tak ieu mah gratis na jeung aki meureun. Kapek wae tah di dahar beak asa mangkokna ulah di dahar. Boal mangkokna bace. Aduh, ayo geus wareg teuing ceuk. Tadi geus dahar heula aja kalau teh kita di imah. Nuhun nya ceuk nya, akhir-akhir ieu nya. Sik. Ayo.